iya kira-kira ya kandang be aing iranya kanggus diri tungis pinuh be aing. Tuh, dak kebal kene meureun ya. Nah, irayu kanggus nah dulu. Uwan mantuan yang sorangan bae dulu bagang kentengna deui yo. Kudu naik ini telur ya. Jadi ngomong kenteng lah mending ayan ieu lah. Aku pengen ieu. Bah, kuaredak tara resel. Neh. Dunia ieu bah. Dak tara reueuh mararan omo. Mamben itu yang separarin. Baru kan tapi rareuna. Tapi nu kanang bena. Mahayu tak. Carape Tagablag. Baturan kamana si kacungnya. Jempling teh dia. Lembur kurang kuburan. Selain pada serangan dari dia. Kasau ya baturan. Oh dah itu di kandang embe si kacung. Tapi jaga jangan hadan kandang embe. Dan kenapa berarti merenyedak harus kebaken amayunya. Cong dia ngacampang serangan bekunan gitu. Buku kieu dia meyong be aing separarinun di ditu dia mah. Ya aing yang kandang deui kumanya. Sugan aing nyen bantuan aing yuk. Sugan aing dia nyen kandang sorangan. Orang yang kandang banyak. Eta sia jeung kandang aing geus boga. Bantuan aing ayeung. Aing mantuan age ukieuan. Atuh aya tenang bae mbe aing tuh. Ya mbe aing tuh solisina ku dia juga jabred. Sia aing malin hayang embe hayang kieu. Aing tenang bae ke ku aing dibere kopi ngopi bareng urang. Bantuan heula ayo. Butuh henteu ka embe hayang ge butuh kieu aing. Hayu, bantuan heula ayo beh. Gampang duit mah jeung kopi hayu beh. Ayo. Sedor-sedorkeun nya. Yong, dia di handap aing di luhurnya. Aing naik heula nya. Hendak becong nyodor kenteng bae ini mah. Kopina burung setengah bae dia mah. Bah, ini sing yo. Ini sing mah. Yo, ini sing oh. Bah, anu keduran yo. Ayo naik yo, ulur yo. Sama burung kopina setengah bae. Ulah iya sagelas. Para amat dacong kaya endok mer setengah. Mejeng moal mantuan. Diang, sedar-sedarkan yang penting ya. Ya. Yuk. Awas cunai deneknya. Us. Deu. Terus sih terus. Udah jambe ya. Capek nyung. Turunannya capek mah. Hayang ngopi. Cek ngopi yuk bah. Jangan cocok odol. Anda sarua. Yang aing ngelap yang. Yang woi. Bantuan woi. Waduh. Dia tarik mantuan. Turun. Wah, bisa. Ngelap aing itu tadi mah. Ayo ngopi lah. Ya, sama ikan cocok odol juga. Capek cong. Ngana kopi najen kena tuh. Tos yang ngelengir kan kawena karek sakedeung ge yang ngopi bae. Kita di kene datang yang ngopi dari bae. Ting main cong mantuan karena dia. Lamun tadi bantuan dia ku yang serangan be moal angges-angges. Syukur di bantuan dia ku CS. Oh. Kawena dia kudu lukun sakedeung ngopi. Gue yang dibayar duit bekieu. Tengah radi gawen. Ya mah pikiran ngopi. Si tai embe ko yang diudak ke jeung dia ko. Nyen kana emben teu beja-beja kay aing teu penyaho. Ku aing mah ngabejaan batur mah. Kudu aya duit, jeung rokok, sabungkus jeung kopina. Gue yang teu boga ieu duit ieu kuari. Aing ge nyaran duit dia mane babarangsakan. Ih dia mah teu boga duit jeung naon. Aing mantuan ka dia aing ge hayang lain mantuan dia hayang minta kopi aing ka dia cong. Dulu takut dia kanang be aing can anggeus kantengna encan. Dina encan kumaha dia mah hayang ngopi bae ngopi. Nang bangke ko yang nyampe anggeus ko ieu sajong-jongan be ko
datang ke mal Anggus. Lekeun ku aing sampai kaburit dia mun teu angges-angges bere kopi jeung rokok ku aing dia. Cong, tenang Cong, ke aing dia mah kitu amat ke CS. Angges mbe ieu kadang mbe aing mah dia nek dihijikeun dia nek digombong ku aing. Amat dia Cong kai aing dihijikeun dia embe. Aing kitu embe jajal mah aing lain embe. Dasarna gitu dia ku aing nek dihijikeun nek digombong ku mbe aing eueuh badotan dia mah. Udah bae ku dia nu bogana. Dia mah aneh mah. Eta mbe eueuh badotan tapi rarana pinuh ku aring mbe aing dia mah. Nah, tuh Cong, ku dia mah unggal putih di jabra-jabra. Aing es bae unggal putih. Eta sia ngomong lah mau seret be doang ngising. Pugu ku yang di ronda unggal puting ge. Eta jelema lolos poe yang ngadek ing mah mun kepanggih. Ang becong lah loba omong tenang kayak kue ieu. Anggeus kana embena. Lain sembarangan leutik ieu kana mbe gede ku dia, sorangan mah nya dia. Nanti egel kata dia. Ulah ka ditu ka dieu dia. Anggeuskeun be ieu kana mbe aing ku dia mendingan mah. Soalnya ieu mbe aing kaburit ge hayang dipindahkeun ka dieu soalnya nyocok di ditu jeung tai-taina nyocok. Ulah gagandengan atuh Cong kayak sungut dia kodang bebek soang kayak. Dia ngomong lama seret bae doang teh ucing. Pulang-pulang ngeteun kana aing gandeng doang sungut bebek. Dulu lahun bibir nama kodang kodang lutung dulu. Dulu tapi wirdam dijeblek-jeblek doang ngilecau. Cong tenang kayak kasar ya kue Anggeus ulah loba omong cicing ba cicing. Gumbe aing di ditu meni pagesek-gesek dia mah. Mana anu orok. Aya anu katijekal. Kegesek-gesek dia mah yon. Cong loba omong geran naik di aing nyodor-nyodor genteng. Pugu aing mah hayang ngopi dia mah yeuh kuari lalieur ka hulu ge. Kopi na dia mah hayang meuli ku aing bae. Sudah Cong loba omong hayu urang teh Anggeus ini ya. Ulah sok loba omong bae teh dia. Kaburit urang Anggeus kan kayak sok loba omong bae. Hayu urang balik heula. Hayu kurang rek balik mah teh dia. Ieu mah ja panas keneh. Cuaca na dia mah panas. Aing. Hari na ican melintir. Jangan lupa like, comment, subscribe. Budak Kabrag. Awas kumisnya loh.